kumaha lamun teu ngaos mah teu terangeun naha doraka naha make doraka pan teu apal bongan saha henteu ngaos kitu da ari ngaos teh wajib dihampura soteh lamun geus eueuh nu mapatahanana lamun geus eueuh nu nganepikeunana ari nu nganepikeun unggal penting aya tapi ngaosna henteu nya doraka eta mah wayahna nya. Tah eta Fatihah intina mah kedah ka kuping nya usahakeun kedah ka kuping minimal ku dirina. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha kamilatun bahwa bismillah teh bagian tina Fatihah. Urang mun maca Fatihah sok maca bismillah tara osok bahkan urang mah jeung naonna oge osok jeung ta'udna ta'awud lah di Sunda mah nya ta'awud dakeun we nu penting mah urang ngarti lamun geus ta'awud can berarti naon maksudna a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tah urang masuk jeung ta'awudna nya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin jeung satuluyna teu kenging kieu sok ningali TV Arab, TV Mekah nya imam di Masjidil Haram tara aya bismillahan alhamdulillahi rabbil alamin contohna teh sanes teu aya bismillahan tapi maca bismillahna sir ari sir teh naon maeusan atuh cek urang mah nya teu kenging urang di dieu ngahaja-haja alhamdulillahi rabbil alamin ya. Kajaba lamun bade pindah madhab heula ka Imam Hanafi nya mangga eta mah. Tapi bejaan heula lamun imam makmumna ari makmum mah dah henteu tarik ieu nya. Makmum mah henteu kedah tarik ieu. Ta eta dina masalah maca Fatihah. Enten salajengna waman asqata minal fatihati harfan au tasdidatan au abdala harfan minha biharfin lam tasiha qiraatuhu. Lamun teh mah aya jalma maca Fatihah nate tapi asqata dipiceunan saware. Naon nu dipicieun teh harpan hurufna dipiceunan taringaleun nya macana berarti kerencet ieu mah nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah eta teh aya baan kan. Bismillah bismillah. Kahade urang bakna kedah jelas bi teh kenging bismillahirrahmanirrahim bismillah. Tah di antarana eta teh ngabuang naon berarti ngabuang huruf sok sering urang ge lamun nguping nu maca bismillah jadi bismillah duka kumaha eta bakna teu aya kunaon pangna bakna teu aya sabab bibirna henteu pernah antel heula da ari bak mah bibirna kedah antel bismillah teh kenging ujug-ujug muka da bakal bismillahirrahmanirrahim tah teh kenging ya teh kenging dibuangan hurufna atawa huruf-huruf nu sejen ngan kaseseringan anu sering terjadi mah eta bakna leungit atawa nu leungit teh au tasdidatan tasdidna leungit kedahna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada aya kan eta teh nya iyyaka na'budu. Kapan ari iya teh aya tasdid naon namina teh musaddad. Ari musaddad kedah kumaha? Dibangetkeun. Maksud dibangetkeun teh
nganggetanagan iyyaka teh gini iya kan guru iya kan nasta'in iyyaka tasdidna teh kenging dibuangnya henteu ari ngahaja mah ngan peda ujug-ujug laleungit eta teh gara-gara naon teu api nya babacaanana atawa huruf nama salamat tasdidna oge salamat au abdalah harpan atawa huruf nate pahili. Bismillahirrahmanirrahim nya Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah anu kuduna alha a nya jadi alhamdu kalah ka alhamdu atawa hakna pahili alhamdulillahirabbil alamin atawa hirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atawa dal pahili sareng da za nya maliki yaumiddin kudu nama ari ieu kalah maliki yaumiddin iyyaka na'budu tapi kedah nama na'budu dal nya nasta'in mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tah hurufna kedah jelasnya teu kenging dugikakeun aya nu patuker. Janten hurufna kedah komplit tasdidna oge kedah komplit dina bacaanana hurufna oge teu kenging aya nu patuker jeung huruf anu sejen. Lamun keur hiji-hiji mah lancar huruf teh ba ta sa ngan pas dipake maca Fatihah pabelit huruf tehnya da gara-gara naon hiji macana gancang nu kadua siletahna teu biasa diangge maca Al-Qur'an. Dalam ngobrol noroweco ngalalakon mah lancar urang teh nya da biasa gitu ari pas dipake maca Al-Qur'an hese dan naon teu biasanya. Kumaha lamun teh mah hurufna teu aya tasdidna teu aya atawa pahili huruf lam tasihha qiraatuhu maka maca Fatihahna dianggap teu sah teu sampurna aya meureun ari nu benerna mah maca Fatihah ngan kulantaran aya nu salahan teu sah maca Fatihahna. Wala sholatuhu kulantaran Fatihahna teu sah salatna oge henteu sah. Kumaha atuh urangnya asalkeun nungtut ngeureuyeuh diajar maka kasalahan eta dihampura. Aya istilah bodoh ge bodoh ma'dzur ari bodoh ma'dzur teh dihampura